Curug Cirengkrang mangrupikeun tempat wisata anu ayana di belah wetan Bandung. Dingaranan Curug Cirengkrang kusabab nami Cirengkrang dicokot tina bentuk batu di daerah Hulu Cai atanapi di mana curug asalna. Pikeun lokasi Curug Cirengkrang tempatna persis di handapeun Gunung Manglayang. Tempatna di Desa Cirengkrang, Kabupaten Bandung Timur. Daerah Curug Cirengkrang dikelola ku Perhutani KPH Bandung Utara sareng Asper atanapi KBK PH Manglayang Barat sareng dibantuan ku masyarakat satempat. Wilayah wisata Curug Cirengkrang dibuka tahun 2003. Ti saprak eta daerah disebut Taman Wisata Alam Curug Cirengkrang atanapi Taman Wisata Alam Gema Manglayang anu gaduh kemungkinan dijantankeun tempat wisata di Kabupaten Bandung. Curug Cirengkrang salarosna mangrupikeun sarigenep curug dina bentang sakitar 2 km di Walungan Cihampelas anu asalna di puncak Gunung Manglayang. Curug anu genep teh nyaeta Curug Batu Peti, Curug Papak, Curug Panganten, Curug Kacapi, Curug Dampit, sareng Curug Leknan. Curug anu mimiti nyaeta Curug Batu Peti. Curug Batu Peti teh ngan saukur sakitar 100 meter ti gerbang lebet Curug Cirengkrang. Nami curug ieu asalna tina batu di sisi curug anu sisina mirip peti. Dicarioskeun nalika dikaitkeun sareng legenda Sangkuriang, batu anu bentukna peti teh janten alat pikeun Sangkuriang nalika ngadamel parahu dayang sumbi. Kusabab kaburu siang, syarat anu dipasikeun dayang sumbi ka Sangkuriang teh gagal. Janten Sangkuriang teh ambek nepi ka ditajong parahu nu dijieuna dugi alat pikeun Sangkuriang nalika nyieun parahu ge ditajong dugi ka ragragna di wilayah Curug Cirengkrang. Curug nu kadua nyaeta Curug Papak anu namina aya hubunganana sareng salah sahiji batu di luhur curug anu ngagaduhan permukaan anu rata atanapi dina basa Sunda mah disebat papak. Katilu nyaeta Curug Panganten. Curug Panganten kalayan formasi batu nu sapertos korsi kawinan. Nalika dikaitkeun sareng legenda Sangkuriang, tiasa disebat Curug Panganten teh kusabab upami Sangkuriang janten kawin ka dayang sumbi hayang digendengkeun atanapi dipasangkeun di Curug Panganten anu letakna di kaki Gunung Manglayang. Nu kaopat nyaeta Curug Kacapi. Curug ieu tempatna rada jauh tina gerbang lebet Curug Cirengkrang sareng dugi ka kawilang hese kusabab kedah ngalangkungan sabaraha rupa papalakan leuweung. Curug Kacapi kalayan jangkungna sakitar 10 meter. Ngaran Curug Kacapi teh cenah asalna tina sora sarerek cai khusus unggal Senin sareng Kamis. Biasana sora kacapi teh sok kakuping tabuh 3, tabuh 4 sonten. Teka tinggal wujudna mah ngan kur sora kacapina wungkul. Mantak kapungkur mah mun bade naik Gunung Manglayang ulah dinten Senin sareng Kemis. Pangait sareng legenda Sangkuriang saurna mah upami jantana Sangkuriang kawin sareng indungna nyaeta dayang sumbi hoyong dihibur salah sahijina nanggap kacapi di eta tempat. Curug anu salajengna nyaeta Curug nu kalima disebat Curug Dampit. Sakumaha namina, Curug Dampit diwangun ku 2 curug anu sasarengan sareng ngalir dina tembok batu nu jangkungna sabaraha puluh meter. Nu terakhir nyaeta Curug Leknan. Nami curug ieu aya hubunganana sareng kajadian sejarah sekitar
tahun 1853. Nalika eta aya pesawat helikopter anu kacilakaan di sakuriling curug. Kusabab pilot anu ngalaman kacilakaan ngagaduhan pangkat letnan, kusabab kitu alamat laun tempat eta dingaranan Curug Leknan, numutkeun lapal masyarakat setempat. Janten mung ditarik karena mitos atanapi legenda anu seueur dicarioskeun ku masyarakat setempat ngeunaan Curug Cirengrang teh tiasa disimpulkeun aya 3 curug nu aya pangaitan sareng legenda Sangkuriang. Nyaeta Curug Batu Peti nu mana mangrupikeun alat parabot nalika Sangkuriang ngadamel parahu. Teras nyaeta Curug Panganten sareng Curug Kacapi nu mana upami janten nalika Sangkuriang kawin jeung Dayang Sumbi hayang digendengkeun atanapi dipasangkeun di Curug Panganten sareng hoyong dihibur salah sahijina ku nanggap Kacapi.